Payakuluna mangka ngadarau. Itu ahli tasawuf. Ahli tasawuf. Ahli tasawuf teh Kang, ahli jalma-jalma tukang beberes urusan hate. Tasawuf teh kitu. Lain pada daftar nempo TV disebut ahli tasawuf. Tapi hati takabur. Ibadah loba ria jeung ujung. Lain ahli tasawuf teh mah sana jantar nempo TV. Ahli tasawuf mah pegawaian hate, lain pegawaian panon Kang kan ya. Sirah gundul, teresot sarung, taranicak tanah batu, wah eta ahli tasawuf. Eta mah tasawuf dohir itu kan. Ahli tasawuf sebenarnya mah hate, tasawuf mah urusan hate. Ari zuhud urusan awak, urusan hate. Waduh, si eta mah unggal isuk nangkep tuureun nagalodog. Macul tara, nanaon tara si eta mah tar usaha juhud. Lain eta mah juhud masalah. Ngedul eta mah. Komo budak orang tenaga kuat, sawah boga, ngadekul cicing di imah. Ngedul eta mah gitu, lain juhud. Ari juhud mah faqdu ala qati qalbika. Kajenting migawe urusan dunia, hate lain tujuan dunia, tapi ka mana? Ridho Allah. Ka Allah tujuanna eta juhud ngaranna. Tarku iradati dunia juhud. Tara boga karep kalian Allah, dunia teh maksudna agyar. Tarku iradatil agyar, tara ngamaksud kalian cuman tel hate kalian Allah. Tujuan, resep kalian Allah. Dikat kabeh, eta juhud ngaranna tak tiis. Balik ka imah pamajikan ngangeun amis teh aing nepi ka ripu puguh tarpati resep ke kana amis. Amak moal sabab juhud. Tapi lamun jalma hubud dunia mah bakal nyarekan pamajikan. Manta Kang nu nyarekan majikan teh eta jalma hubud dunia. Sia teh kumalin mikir ku aing geus dididik ngangeun tong lawan ting kukulutus. Hubud dunia, naon hubud dunyana? Resep kana dahar nikmat. Aing rek nikmat dahar jadi teu tulus. Kuhul kepada leungit kanikmatan dunia nyarekan pamajikan. Matak nyarekan pamajikan teh lamun alasanana eta mah tina sabab hubud dunia. Lamun zuhud lain ek neangan nikmat, tapi aing ek neangan manfaat tina dahar. Mah kudu kukulutus. Ngalalele tuluy di Allah di pais tuh dina catang hawu ini teh salat balik ku ucing kabeh. Amak moal lamun jalma juhud. Oh. Lamun anu marlay logal ucing eta jalma hubud dunya. Nah saya geus kabayangkeun ek dahar nikmat aing teh salat leungit beak ucing kabeh. Kamu ke budak mah. Sanu mah kena budak. Ulah dicarekan pika ceurik gaung dijibir ku urang budak ulah. Lamun ngajibir budak alasan kitu eta hubud. Gitu geus kahar di ayeuna mah. Ulah jauh-jauh. Suhud mah pagan hate. Itu lin leungeun ieu juhud mah kade. Kadanya ngamaan juhud. Komo diartikeun tapa budak mah ulah. Pada wajah ari tapa teh zuhud teh pan sok diartikeun tapa. Wajhad wada faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taqua qala. Tapa ujang tinggal gumantungna hate kabobogaan boga hade teu aya ngala. Tuh juhud teh lain tara macul. Sia sama cicing tara macul tara juhud salah artian juhud. Nu sok macul juhud. Hatena hate kalakuan hate juhud maka lain leungeun. Kalakuan leungeun disebut juhud ya salah. Itu jadi tapa teh ulah tapa budak, ari tapa budak mah init ka gunung neangan guha cinukul teu dahar teu salat teu naon cicing si dakep di guha. Tapa budak eta mah. Ari tapa maksud dina Islam mah nu dicontohkeun ku para wali. Itu eta teh tingkahna arifin anu zuhud teh sebenarnya mah. Zuhud teh can jadi arif mah juhud. Sia teh sing daek juhud atuh. Juhud ku mah ka Allah na ge teu nyaho. Kudu jangan nyaho ka Allah na juhud mah tuh. Itu. Moal bisa ka. Juhud teh tingkah hate teu boga karep kasalian Allah. Tak kitu. Teu boga karep kasalian Allah. Zuhud teh ngaranna. Kada lain urusan awaknya zuhud teh.
ieu mah euy nempo kopiahna mah juhud lain kopiah juhud kade hate juhud kan itu hate teu pacantel jeung lian al ari pacantel teh maksudna teu ngamaksud teu resep teh juhud kan itu mata kalau mulai potina dunia teh mal ama karena juhud mata ciri orang juhud tidak gampang serampangan menyalahkan orang lain. Orang hatinya juhud tidak gampang terpancing emosi. Orang kertenang we datang tika kuhulun saeutik we ngomong ciri teu juhud. Nu gede amak teh lain jalma juhud. Jalma juhud mah kan hatinya dingin, lebih dingin daripada lautan salju. Mising dipapanas ku pamajikan bisa tamak juhud nu cici. Nah ka Allah tujuanna teu boga tujuan kalian Allah. Duit aing sia dibeakeun aing meuli udud. Kalah kayo dipake meuli tarasi ku maneh kabeh. Amak nu juhud moal. Mata hati yang juhud, lisannya lembut. Anu ngobrol teuregeus mah eta mah jang sok matil ka batur pika nyerieun, lain jalma juhud. Kade. Lain jalma juhud, wah ieu mah pika nyerieun wae sing eta mah ngomongna lain jalma juhud. Ulah ka batur ka urang mun aing nya ngomong lain mun aing ngomong pika nyerieun batur aing teh ka juhud. Siapa orang anu hubud dunya sabalikna juhud hubud dunya. Cinta kalian Allah atau bukan karep kalian Allah. Jalma nu hubud dunya mah gampang terpancing emosi. Mentah kalau mun jalma neangan dunya bari cinta karena dunya, amok-amokan. Ini ka sawah telat nganteuran. Pamajikan dicarekan. Naon sabuna aing rek darngeuna teu tulus teh gara-gara teu datang nganteuran. Jadi inget ka darngeuna hubud dunya lada dunya anu diteangan. Itu gitu kan zuhud ada. Ulah salah ngartikeun zuhud. Hatinya lembut. Orang zuhud lisannya lembut, tangannya lebar, hatinya dingin. Itu orang zuhud. Ngobrolna teu matak nyeri batur. Tangannya lebar, berehan. Hatinya dingin, tidak gampang terpancing emosi. Mending lengan pemajikan, mending zuhud, mending hubud dunya. Ieu mah apalna matre, wah jika matre hubud dunya lain matre bahasa lain mah. Bahasa santri aing mung boga pemajikan hubud dunya. Anu panas aing ge amek wae kapancing emosi. Kurang duit amek bener. Katinggalan urusan dunya amek matak nyusuk-nyusuk ke salakina di talapungan. Cuma tong sia ini ke Malaysia atuh dengan duit geus batur. Saboboga panjikan hubud dunya. Itu. Tapi lamun jalma nu zuhud, mun pamajikan zuhud moal nitah ke mana-mana di talapungan komo. Wah, keun bae Kang. Asal aya we di dieu bimbing abdi bisi ibadah teu bener rek ngaji baturan abdi teh. Keun bae lah rezeki masa ayana we mun keur eueuh urang puasa we teh urang. Lamun aya urang syukuran. Geus nikmati kaayaan. Enak teu Kang? Enak. Kudu juhud awewe na teu hese. Teu marifat ka Allah rek juhud kumaha tuh. Matak teangan fadfar bidati din teh pilih awewe nu hatena marifat ka Allah. Geus kitu. Teu susah dibawa juhudna. Yo meuli talapungan salaki. Datang dicarekan. Dasar laki goblok. Eueuh kahayang sia teh. Tempo batur tuh geus boga motor 3. Anak 2 teh cik ari urang sepeda butut gitu boga wah panas bener di komporan ku caritaan anu hatena panas sabab hubud dunya hubud dunya mah pokokna kasalahan mimiti jalma saralah hirup teh gara-gara hubud dunya ari kebalikan hubud dunya zuhud ti isa teh ku urusan ya cara mikirna gampang. Ya, lamun hayang zuhud mimiti mikir kudu bener. Kumaha? Urusan dunia lain perkara anu penting. Anggap dunia ini tidak ada apa-apanya. Aing daripada boga duit miliaran mending kene boga hate makrifat ka Allah.
Aing daripada boga dunia sadunya kusarangan mending kana boga hate nu marifat ka Allah. Anu musahadah ka Allah. Nepi ka saur Ibnu Athaillah, madza wajada man faqadaka. Ya, jalma anu teu musahadah ka Allah, jalma anu teu manggih hatena ka Allah, manggih naon nu alus keur manehna. Boro-boro dina pesak boga duit na ATM 2 miliar bener. Geuning sia meni tenang-tenang teu hirup padahal teu boga duit. Nyaho aing teu boga duit aing. Ngan kulantaran aing boga Allah tah beunghar jama berehan tenang aing. Tah aya nu yakin nepi ka dinya teh. Oh ari teu boga duit mah anggareun langsa. Teu pati yakin ka Allah na. Kuatkeun yakin ka Allah tenang hirupna. Wa man ladzi wajada wa man ladzi faqada man wajadaka. Naon leungit ti diri urang moal jadi goreng. Oh Kang. Ngaji tapi teu dekeun pinter, sanajan bodoh. Moal matak jadi goreng pedah bodoh. Tenang sia membodoh. Ku aing didatangkeun guru mursyid. Cicing imahna deukeut maneh. Maneh ngaguru kadinya tiap teu nyaho sia kari nanyakeun. Ulah rewas sia na pesak eueuh ATM dibere 2 miliar. Tah guru mursyid teh ATM. Lamun teu paham nanyakeun, teu paham nanyakeun. Urang ge lamun boga ATM, teu boga duit colokeun, asal ulah salahan nomor PIN, insyaallah bijil duit. Bener tah kitu. Sing cerdas mikir, tah. Sing cerdas mikir di era teknologi canggih. Cek Allah maneh jadi jalma bodoh, aing ngadatangkeun guru mursyid. Sia teu boga dunia di tangan, tenang aing anu ngurus makhluk teh. Duit dibatur gak bisa dipakai ku maneh, tenang. Mata ahli Allah tidak pernah mencari duit tapi selalu punya duit. Ari urang tukang neangan duit, degeun boga duit.
Batur terangan duit, tapi loba duitna. Sebab tidak minta-minta, tapi orang kerap memberi. Unggal papangi pikarunyangan hayang mere we jelema teh. Tak loba duitna pamere. Hayang gitu kan? Gampang rezeki. Aya aja.